Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Tina ieu wengi urang ngabahas tentang hate diperbudak nafsu. Hate dikuasai ku nafsu. Gara-gara hate dikuasai ku nafsu, badan jadi sarakah gitu. Nah, gara-gara hate dikuasai ku nafsu, sakujur badan jadi sarakah. Ayeuna urang menghadapi sasi saum, urang pada siap-siap malah nanti kamari mula tataneman gitu. Tataneman jangke di akhirat gitu. Ulah sampai ka batur panen urang anggap tuur, batur melak bonteng, melak terong, melak cabe, melak walu, urang manyun bae padahal taneuh naon, taneuh baroga. Nah, batur panen urang naon, urang teu panen. Panen jangan di akhirat mah urang teh ngalobakeun maca Al-Qur'an, ngalobakeun eling ka Gusti Allah, ngalobakeun sedekah jariyah ka saha bae eta mah anu hak nampina gitu. Ieu teh hate diperbudak, dikuasai ku nafsu. Aslina manusia mah kieu nya. Innal insana ladzalumun kafar. Eta aslina manusia. Kali deui aslina manusia ieu. Innal insana ladzalumun kafar. Gitu. Loba manusia anu kalupur, kupur karena naon,
kupur kana nikmat teu eling kasaha kanu nyieun urang, teu eling kanu ngurus urang gitu. Innal insana ladzalumum kafar. Salahnya manusia teh itu darolim, dolim, kalalupur kana nikmat disaha ti Gusti Allah. Tuh gitu. Jeung ari manusia mah sok gurung gupuh, harusuh. Mun ngadua hayang geragiru digubragkeun naonna ijabahna, menta beunghar hayang ga langsung beunghar, hayang loba duit kudu langsung gubrag duit, hayang loba pare kudu langsung loba pare. Manusia masuk rarusuh wae gitu. Wa kanal insanu ajula, rarusuh manusia mah kitu tah. Jeung manusia mah aslina teh kitunya sok humaneuar, terang maneuar. Humaneuar ampun eta ningali buah pare aya hadena. Loba buahna ngemploh tapi kunaon? Ampun ti luhur ku piit, ti tengah ku wereng, ti handap oge ku beurit dicampur oge ku hayam. Ampun ting batur magigireunana teu ku wereng alus, bari teu ku beurit nu batur mah. Eta teh sok humaneuar datiahna aslina manusia mah kitu tah. Sok humargung. Nya, humargung manusia mah kitu. Kitu tah. Jeung ari manusia mah datiahna teh nalika rugi sok ngarasula, lamun untung sok koret. Eta aslina manusia. Kumaha cenah? Aslina manusia mah lamun rugi osok ngarasula, lamun untung osok koret, mereket jahe buntut kasiran. Idza massahu syarru jazua. Gitu, di mana-mana manehanana keur untung keur rugi osok ngarasula, lamun keur gering osok ngarasula tara sabar, lamun maot budak tara sabar ngarasula, lamun dibere gering salaki pemajikanana ngarasula, lamun nu geringna oge ngarasula. Dibere dagang rugi teh ampun teuing teu payu, rugi humaneuar gitu tak. Kumaha keur dibere untung mah ngarerepeh we. Untung pare di sawah dipenta jakat demikeun jakat koret mereket dagang untung sugan mere naonna mere impakna jakatna koret. Ari manusia mah buntut kasiran. Wa idza masyahul khairu manua. Dalam keur untung mah manusia masuk koret, mereket, jahe. Ngabangun masjid oge urang mah naon? Ngarerepe we juga nu teu nyaho. Datang anu naon deui? Anu donasi assalamualaikum, lumpat kalah ka dapur. Assalamualaikum mesti lu kali. Daya cenah Kang, pribumi abdi mah tamu, cirik manehanana. Eta teh akibat naon? Akibat koret. Akitu paling oge lamun keur boga duit teh jual teh naon dulu nasi. Dibuka weloket deulin ku Mang naon teh? Ku Mang Agus teh. Wah, kok metat duitna loket teh. 100-an.
nu 100 aya, nu 50 oge aya, nu 20 oge aya, nu 10 oge aya, nu 5.000 ge aya, malah nu 2.000 ge aya. Nu 50 100 ka itu disurung-surung keur mayar emok sia mah keur mayar hutang sia mah nu 50 mah keur meuli beas, anu 10.000 mah keur jajan budak nu 5.000 mah keur meuli cabe begusur we nu sabaraha. Digusur mah nu 2.000 disurung-surung ka jeros ya nu gede mah. Jadi nu payu teh nu sabaraha anu 2.000 nu laku teh mah tak ulah dihapuskeun 2.000 teh nya. Nu ulah dihapuskeun 2.000 teh laku kana koropak oge laku kana nu donasi oge lah laku gitu nu sabaraha mah anu 2.000 mah. Jadi datiana manusia mah asli nama idza massahu syarru jazua sok ngarasula nalika datang naon kararepet wa idza massahul khairu manua lamun keur dipaparin untung dipaparin bahagia mah tara inget ka Gusti Allah dibere cager tara eling-eling tara syukuran lamun untung di sawah lamun untung dagang oge tara inget kawajiban sokoret mereket ja he buntut kasir tak itu manusia mah asli nama nalika untung koret ngarerepeh lamun kerugi disada ampun ieu mah dagang teh rugi ampun panen ayeuna mah cenah beak ku beuri setengah lagi henteu teh waidin teh mata jelema mah datiana aslina rugi nya rugi hakikatna innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu manusia teh rugi kabeh oge kecuali illal ladzina amanu. Tah nu aya imanan mah untung oge naon untung dagang untung ge untung anu aya imanan tuh nu aya imanan mah rugi oge untung gitu panen teu meunang ge untung we gitu sabab naon sabab ku Allah nyieun rugi dina eta panen bari Allah masihan sobarna jadi kerugi sobar keruntung syukur gitu jadi nikmat we teu naon teu ngarasula dibere naon ge dibere pareku beurit oge teu ngarasula dibere dagang rugi oge teu ngarasula jadi teu rugi nu aya naon mah anu aya imanan mah anu teu aya imanan mah keur untung rugi komo gitu awak keur untung ge teu eling keur rugi oge komo gitu. Masya Allah teruskeun manusia manalika dibere ku Allah dititah teh diparentah sok lacut sok tara ngawaro dicarek doraka ka doraka dipigawe manusia tah dititah salat teu salat dititah teu puasa dititah naon berjamaah ka masjid teu diwaro lacut ka ituna teh innal insana layaqwa manusia masuk lalacut arra'ahu stagna dicarek migawe dosa oge dipigawe dititah salat mah teu dipigawe gitu itu datiana manusia masuk pedegong aslina pedegong manusia nya dititah salat henteu salat dicarek nganon dicarek ngadahar kook didahar kook
dicarek ngadahar riba kalaka ngadahar barang riba dihaja-haja ke nu riba teh di daharan dipugu dicarek wa ahallallahu bai'a wa harramar riba ta eta asli manusia mah kitu innal insana li rabbihi lakanud bedegong jelema mah kitu. Jadi jelema anu dititah salat teu salat eta teh bedegong. Dicarek ngadahar barang riba ieu didaharan wae eta teh bedegong ka saha? Bedegong ka Gusti. Oh kitu datang wae. Tah eta teh gara-gara dikuasai diperbudak hatena ku nafsu. Sakit balukarna teh gara-gara dinaon gara-gara dikuasai ku nafsu disupiran hatena ku nafsu. Para bapak ari datang na nur Allah teh hiji sabab aya mujahadah gitu ta. Hoream sholat, hoream ka masjid kudu merangan hawa nafsu. Hoream mere lamun untung perangan hawa nafsu eta nafsu mah da hoream mere teh. Nya. Hoream sedekah teh hoream. Berjamaah ka masjid hoream saha mah? Ceuk nafsu. Kitu tah teu sabab dibere-bere ku wereng teh saha mah? Nafsu mah. Tah anu matak datang na nur Allah teh hiji sabab aya mujahadah. Di mana urang aya mujahadah artina merangan hawa nafsu maka naon nur Allah bakal datang ka urang sadayana ka anu mujahadah. Naon sababna nu matak Allah ngaganti-ganti ngadamel mereka makhluk teu naon ngadamel dua pasang-pasangan ngadamel jag-jag jeung ngadamel naon ngadamel gering ngadamel untung jeung ngadamel rugi nya ngadamel sehat jeung ngadamel naon gering ngadamel maut jeung ngadamel hirup. Nu matak Allah ngaganti-ganti teh ngahaja Allah teh bisi cicing dina naon dina dunya. Lamun untung bisi cicing dina untung teh sabab naon sabab dagang. Lamun rugi bisi cicing dina rugi bisi kerugi henteu bisa sobar. Lamun keur gering bisi naon ngahaja dibere gering ngebongan keur cager ge henteu eling aja ku Allah dicoba ku cager dicoba ku gering dicoba ku untung dicoba ku rugi itu tah bisi cicing didinya. Lamun rugi sok cicing tina rugi sok humargung teu sobar rugi bab eta teh rugi teh timbul tina jalal Allah untung timbul tina jamal Allah. Matak ieu dunya mah nya ari dunya mah jang anu teu aya imanan mah jadi ririwa terakhir riwa ari dunya jang anu teu aya imanan mah jadi ririwa memedi. Lamun loba duit sieun aya anu naon sieun aya nu ngarobot sieun aya nu ngarampok sieun aya nu nyokot sieun aya nu menta loba kabingung. Zaman loba duit mah bingung neuneun bingung liar da aya naon da aya duit di imah dibawa kumaha araringis diteuneun kumaha sieun aya nu newak nu mau
mata nu beunghar mah nu loba duit mah susah eta teh ririwa dunya mah loba duit sieun aya anu maling loba kasieun eta teh nu loba duit teh kade Agus mata sodakokeun boga mobil 3 nu hiji di kanangan nu dua teu di kanangan atuh teu ngeunah sare nya dan nu kadua nu duananan teu di kanangan nu hiji mah di kanangan teu sare da sieun naon sieun aya nu nyokot boga balong loba laukna sieun aya naon sieun aya nu ngaheurapan kitu anu beunghar mah loba pare pulang panen dituna di saung sieun aya nu naon sieun aya nu narik teu pararuguh potara sare eta teh teu sare sabeubeut teh inget we kana pare di saung nya sieun naon sieun aya nu mawa ka embur manehna teu kaurangkeun artina sieun aya nu malih mata anu beunghar teh ripuh eta hatena disiksa teu bisa ngajamin senang nu beunghar teh teu hese molor-molor acan dikukuntit di kota maku bangsa teh nu naon teh nu beunghar teh diiceng kade ulah gana-gana sangeunahna boga motor 5 sieun aya nu nyokot sieun aya nu ngabongkar teu tibra sare henteu sok maneh bapana cicing sare teh dina lawang pantok abdi mah bare dina lawang kamar jadi jaga lawang bapana teh tunggu naon tunggu kendaraan sieun aya anu maling kasarean we dina lawang hewat teh ku batur gering we dah kitu jelema beunghar teh loba kasih mata dunya mah jadi ririwa keur anu eueuh imanan mah boga sapi 2 jauh tina awak inget we eta kana sapi ayeuna teh usum bangsat cenah nyileuk we hatena teh dina sapi teu ti berarti sare-sare acan loba duit mah loba sapi loba domba teu sieun aya nu maling gitu mun tukang dagang sieun katipu mah sieun anu ngarampok mah di jalan wah rieuh teu boga komo deui sagala teu boga ge sarua loba kasieun nya sieun teu dahar mah sieun eueuh nu ditah gawe mah sieun teu kabayar hutang mah sieun teu jajan mah budak isukan sieun teu ka naon teu kabeuli kolor budak jabaning barudak teh enta usum seragaman loba kasieunna teh lamun nginjem sieun eueuh anu mere nginjem masa Allah nu sarua we jadi ririwa nu boga jeung teu boga oge ngaran dunya mah eta teh keur jelema anu teu aya imanan nu matak jalma anu nyaho ka Allah mah nya moal loba kasieun tah nu loba kasieun mah gara-gara dikuasai ku nafsu gara-gara diperbudak nafsu jadi loba kasieun loba harta koret teu boga oge teu daek sobar karasula oge deui nya kitu tah mun untung koret lamun rugi ngarasula tak kitu ya dunya mah kecuali jalma-jalma anu aya iman ta anu matak jalma anu makrifat ka Allah mah anu deukeut ka Allah mah moal loba kasieun moal loba bingung sieun teu bayar hutang bingung sieun teu kabeuli budak naon seragaman bingung isukan teh rek naon aya muslimatan
di situ anyar sieun teu boga duit. Loba we ka sieun teh. Nu mata tamana mah eling ka Allah, marifat ka Gusti Allah, itu nyaho ka Gusti Allah. Zaman nu nyaho ka Allah mah moal loba kasieun. Sabab kabeh oge nyarande ka saha? Nyarandena ka Gusti Allah. Ari nu diperbudak ku nafsu mah nyarandena ka makhluk. Nyarande kana kasar, nyarande kana dagang, nyarande kana dahar jag-jag oge, nyarande kana obat, nyarande kana gemuk. Maka lamun teu nyaho ka Allah mah jauh jeung Allah mah bakal loba kasieun sabab nyarandena ka makhluk. Ari nu eling ka Allah mah deukeut ka Allah mah eueuh loba kasieun sabab kabeh oge disarandekeun ka Gusti Allah, diseredkeun. Da anu saha ieu? Da anu Gusti Allah kitu kartos. Nah kitu cenah Mang Agus. Ulah koret hirup mah. Jalma koret teh cenah Mang Agus. Meregese lin Mas Jawa. Hararese mere hayangna dibere. Kitu jelema mah aslina teh. Nya, mere mah horea, hayang saten dibere. Embung sideka ku sababnya kenalin menandang dan meningdang dan iman jeung ngagade sawah maja mending jangdang dan imah jeung ngagade sawah daripada naon disodakokeun najan loba sawah cenah kitu tah nya najan loba harta sawahna lega kitu aja tos tiba mah moal kanaon moal kabawa di mana geus aja nyampur mah moal kabawa anu tadina jang guguluk jang nyeun imah teh jeung jang ngagade sawah jo ajal mah teu kabawa rengkeun ari maot mah kabeh areknya kullu nafsin dha'iqatul maut sakur manusia sakur anu hirup di alam dunia kabeh ge bakal maut. Bal maut mah ngadodoho eta teh. Teu bebeja heula sugan Gus maneh pagetorek maotan. Maneh pagetorek di naon teh? Rek dipencet sirah teh di maotan. Moal al mautu ya'ti baghtatan. Ngagetkeun maut mah. Kun mati. Al mautu ya'ti baghtatan. Sanajan aki-aki bisa langsung harita maut rek lewat gering rek lewat teu gering. Sanajan ngora jag-jag waringkas kun ceuk Allah mati rek lewat gering heula rek lewat jag-jag. Loba jelema anu mati teu naon heula teu gering heula. Mata Allah kawasa al mautu ya'ti baghtatan. Nah, mudah-mudahan urang sadayana dina riungan anu ayeuna masing dipaparin taufik sinar hidayah oge terutama urang sadayana menghadapi puasa nya. Mudah-mudahan bae masing dipaparin kajag-jag waringkasan awak urang sadayana, dipaparin kakiatan dina ngalaksanakeun saumna, dipaparin tiasa merangan hawa nafsuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.